atau double cendok. Goblok. Ah, kunaon di nok? Heupan bieu teh nok teh ka dokter, A. Nah, terus? Arek berobat. Hari ieu kalaka dibere resep lain dibere obat. Ya terus masalahna naon nok? Hah? Apana age apa sorangan nok teh teu bisa masak. Kalaka ieu kalaka dibere resep. Nih. Ieu tah cek aing ge. Iya. Adi aing ulin wae di kamar ieu jeung biebah da rempag anjir. Kabawakeun. Ampun teuing nok. Ieu. Ieu teh resep lain resep ajang masak seteh. Ieu teh resep ajang nebus ubar. Bawa ieu ka apotek cokot ubarna tebus. Jik, tebus. Nah, make jeung kudu ditebus sagala da teu budak gade nok mah. Naon jadi kana budak gade atuh? Heupan biasana kudu ditebus sagala da teu ngagadekeun nok mah. Astagfirullahaladzim. Boa ebah. Henteu maksudna gade henteu. Nebus ubar ka itu anjir bikeun duitna cokot ubarna lain masalah digadekeun eta. Astagfirullahaladzim. Ieu adi aing ruksak deui wae ieu ulin jeung biebah. Aing mah Mari giring kunaon? Biasa nok bibi mah boga lambung. Tapi bibi menikeuh heula tah ka dokterna. Keur kunaon? Geus pugu gering, kudu rawat jalan. Tidak bibi kudu dirawat di jalan, atuh meureun kapanasan, kehujanan, tiisan. Kok ada orang teh gaplek. Kok boga dokter teh? Ari bibi apal keneh teu beungeut dokterna. Yuk, jeung nok yuk. Urang berangkat yuk, urang ontro eta. Ulah lah nok. aing jual aing nguseup wae teh anjir. Di imah anjir lieur lah. Ngarepan pamajikan ngan pasea ayo ngapoe. Aku mali pemajikan. Itu kira-kira atuh anjir orang unggal ingkig aing kudu jadi duit kira. Nya da aing teh anjir cegik. Pusing aing mata duitan majikan aing udah. Ya berarti alus meureun, Brad. Teh mata duitan kitu mah. Halus kumaha maneh? Di mana didinya teu boga duit tinggal congkel we mata anak keluar duit meureun. Anjing. Si ieu. Atuh pecak meureun majikan aing gejul. Mata duitan, gejul mata duit teh anjing. Hayo we kudu jadi duit. Hayo we aing teh kaluar ti imah teh kudu menang duit. Gitu maksudna. Pun si ieu mah anjir. Amang pernah ditelapung ku macan. Pernah kumaha deh. Aja mah hayang si Amang. Budak ya. Montong rupa-rupa sih teh. Ya budak nu talapung ku emak si teh dorhaka disebutna teh. Imaneh perupa wae. Amang ge bakal ditalapung ku emas minggu nyerina. Pancen Amang, surga teh di telapak kaki emak. Diana aja mun di talapung ku emak asup surga Mang. Anjing. Henteu gitu konsepna si teh makmun. Parah anjing budak ieu, ampun teuing. Ye, A, Ajay. Engke mah mun ka Pangdang lamun jajan micen runtahna ulah sembarangan nya, ulah ka laut. Kudu kana tempatna. Nya atuh tuh kudu dipapatahan aja nya. Nya. Urang sok kana wadah runtah we micen runtah mah. Pan teu meunang di laut mah teu meunang micen komo plastik nu kararitu mah. Ka laut mah moal bi. Lainna naon, A, bibi teh murak cumi, jerona aya plastikan sia jero beuteungna. Parah anjing, ieu bibi maneh jay. Anjir plastik cenah teh jero beuteung cumi. Parah bibi. Yo bi, eta teh lain plastik. Pan geus cumi mah make tali rapia nya. Tana jero beuteung cumi teh eta teh tali rapia bi. Oh, Rempag anjing doana naon ieu nu sahulueun teh ieu. Ampun teuing. Lain bagi-bagi cing bagi-bagi atuh rempag teh urang teu kabagean ye. Muka kebeak kuduaan anjir. Apal teh warung di mana nu aya minyak tanah Butuh ieu teh. nyunglang ka gerajul zaman ayeuna mah hayang minyak tanah. Puguh, tapi na butuh ieu teh euy. Ka mananya? Coba dina aya lagi kudu aya persyaratanana. Nya Kudu naon aya surat bae. tanah, KTP, kakak. Mun hayang meuli teh. Heeh. Berarti urang kudu moal lanceuk atuh nya euy ikut mah.
Enya sok aya hayang-hayang teuing mah meuli minyak tanah. Besok ngajakan lancik orang melina. Bi, aja mah mau jadi cita-cita jadi pilot, Terus jadi naon atuh? jadi dokter. Geuning. Dokter mau puasana sakedeung. Bibi pernah nempot tuh tulisan buka jam 16.00 WIB. Apa? Mending jadi paraji. Paraji mah jam genep isuk-isuk bisa, jam 8 bisa, jam 12 bisa. Ereh bukana. Nya tuh abi jadi paraji ah. Heeh, mending keneh kalila-lila. Bi, si Nok ngobrol sama Bibi. Ngobrol naon, ah? Tah, nu rek dijodokeun teh urang. Oh, heeh ngobrol eka indit ka Saudi cenah si Nok. Karek ini ke Saudi kumaha budak teh. Ka mana Nok? Indit Nok mah ka Saudi Keheula jeung init sagala dieu keula. Tong janji init sagala. Setelan ieu pikeun ka kieu jali. Senal papalingpang caritana rek ka Saudi. Jeung naon atuh jeung mamawa jejer Nok. Yeuh, di Saudi mah padang pasir. Eueuh balong eueuh komo walungan nu jiga kieu. Jang naon ieu jang naon. Ih, jang usup onta di Saudi. Ini ngusup onta cenah. Make naon eupana ngusup onta ai Bibi. Make cacag kope ge bisa, Boa ebah. Ngusup onta cenah make cacag kopeah eupana. Parah anjir. Ya, Nok. Nok geus buleud arek ka Saudi. Buleud, Ya, cek amah mending pikir deui. Lah, kok ngebating di pikiran. Keri indit mah kan itu ke Saudi, Jung. Ini sarwana Bibi kumadi. Lagian gak lancet tuh kebelet cedok pisan. Atuh si Nok mesti ngeranda ge piraku dijodohkeun jeung salembur mah. Si Nok kabayang tertumpakan ku salembur atuh meureung lidah tak kacangna. Anjing. Naon itu Bi naon? Nya piraku atuh jebol lamun misalkan Nok boga anak saha bapana neanganana. Anjir beki sasab ieu. Ya, eueuh nu nyinglid eueuh Bi. Eueuh nu nyinglid. Jeung teu kudu bingung neangan bapana. Maksud Nok dikawinkeun jeung batur salembur ameh deukeut seserahan, lain batur salembur dikawinkeun kabeh jeung Nok. Eueuh nu nyinglid eueuh Bi. Eueuh sirah Bibi cek urang mah jeung sirah Nok nu nyaring lid mah. Ampun teuing. Stres anjir aing mah lila-lila mah. Mau kayam kirus dinya. Itu teh. Ari ieu urut naon? Nya tapi dalin mau. Terus Jadi kieu, kan hem terus teh dikuncung kana balong. Tiriseun ku ajai diangkat we ti tah si duru. Nah, salahna ajai deukeut teuing nundana, jadi we asa. terus ku aja atuh meureunna di uyahan. Nya enak sia teh. Tong kitu jay engke deui mah ajakan tetehnya.